isukna teh da nini jeung aki-aki eta jadi aya salah sahiji incuna anu milu jeung ninina gitulah betahna jeung aki ninina gitu jeung bapak kolot jeung indung kolotna gitu. Heeh. Tah manehna keur sakola teh SD keneh da babaturanana aya nu noong gitu. Tuluy da budak awewe eta polos keneh. Hari balik teh nyarita ka ninina. Ini tadi mah geuning si Neng teh keur di sakola aku babaturan teh di toongan wae keur diuk dina kursi teh gitu. Cek ninina teh hidup mah kumaha nya? Hidup mah gitu bener. Bahasa Sunda mah. Kade atuh gitu. Eta teh keur naon nih? Eta teh keur noongan cangcut bisi maneh hayang apal teh. Ceuk incuna teh. Oh alhamdulillah, untung abi teu make cangcut. jadi eta mah caritana meureun mantak ditoong ge pedah teu make cangcut. Atuh eta mah langsung kana apem anjing. Apemna teh dibungkus ya. Anjing, apem